Innan nikaha hukumuhun nadbu ala ma sahha min madhhabina wa naqalla. Nikah teh sunnah saura kau sahihna madhab Imam Syafi'i berpendapatna ruknani zaujani wa syaratuhu wali wa sighatun la ghairu fil muhassali. Suami istri jantan rukun nikahna wali sareng ijab qabul syaratna wa syahidani syaratu fid dukhuli wal mahru qardiyun 'alal maquli. Dua saksi dina nikah jantan syarat sareng mas nikah saur hiji pendapat. Wa syartu isqatis sadaqi yajri ala fasadil mahri duna hajri. Ngagugurkeun mas nikah aya syaratna ruksakna mas nikah eta sababna. Hadzal ladzi sahahahunna qadu wa kullu dzi hijan lahu munqadu. Ieu keterangan teh sahih hukumna atos ditaliti ku para ulama. Kedah maham anjeun hadza kana ieu keterangan. Wa qad warada sareng nyatana tos dongkap fil haudi dina urusan anjuran, dorongan, jurungan ala nikahi kana nikah wa targhibi sareng dina urusan ngararesep fihi kana itu nikah naon ahaditsu pirang-pirang hadis wa asarun sareng pirang-pirang asara sahabat kasiratun anu seueur ieu ahadits wa asar. Rawatos ngariwayatkeun sah al imamu hiji Imam Ahmadu tegasna Imam Ahmad fi musnadihi bari tetep dina kitab musnadna ieu Imam Ahmad ngariwayatkeun teh anna rajulan kana yen saestuna hiji pameget dakhala eta kantos lebet ieu rajul ala nabiyyi kabumina Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu anu sok dibasakeun lahu pikeun itu rajul naon ukafun nami ukaf. Faqala teras ngadawuh lahu ka itu ukaf saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ukafu alaka zaujatun kana lafad ya ukafu alaka zaujatun. Ya ukafu hai ukaf. Naha laka eta tetep kagungan anjeun zaujatun ari bojo? Qala ngucap itu ukaf la kana lafad la. La teu gaduh bojo abdi mah. Qala ngadawuh deui Kangjeng Nabi wala jariyatun kana lafad wala jariyatun. Wala sareng naha eta tetep wala sareng naha henteu eta tetep kagungan anjeun jariyatun ari amat. Qala ngadawuh itu ukaf wala jariyatun kana lafad wala jariyatun. Wala sareng henteu eta tetep kagungan abdi jariyatun ari amat. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi wa anta bi khairin musirin kana lafad wa anta bi khairin musirin. Wa anta bari ari anjeun teh bi khairin eta jalmi anu sae musirin tur eta anu sugih. Qala ngucap itu ukaf wa ana bi khairin musirin kana lafad wa ana bi khairin musirin. Wa ana bari ari kaula bi khairin eta jalmi anu sae musirin tur eta jalmi anu sugih. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi anta kana lafad anta. Anta ari anjeun min ikhwani syayatini eta tetep ti jajaran pirang-pirang dulurna pirang-pirang setan. Lau kunta lamun mah buktos anjeun minan nasoro eta tetep ti jajaran pirang-pirang kafir Nasrani kunta tah pasti bukti anjeun rahiban eta hiji pendeta min ruhbanihim anu tetep tina sapalih pirang-pirang pendetana itu Nasoro. Naon margina anna min sunnati lantaran yen saestuna eta tetep tina sapalih sunnah kaula an nikaha ari nikah. Syirorukum ari pirang-pirang anu pangawona ti aranjeun kabeh teh. Uzabukum eta pirang-pirang anu jomblo ti jajaran aranjeun kabeh. Arazilu amwatikum ari pirang-pirang anu harina ti pirang-pirang anu maraot aranjeun kabeh. Uzabukum eta pirang-pirang anu jomblo ti aranjeun kabeh.
Kacarioskeun hiji waktos aya pameget anu namina Ukaf nyumpingan baginda Rasul. Nalika tepang ku Kangjeng Rasul ditaros, gaduh bojo henteu? Teu gaduh. Pami amat? Teu gaduh. Nah, pan anjeun teh atuh jami anu sae akhlakna, oge mapan ekonomina. Saur eta Ukaf teh, sumuhun alhamdulillah abdi dipaparin akhlak anu sae oge ekonomi anu cekap. Saur baginda Rasul, pami anjeun kitu, lalagasan kitu, anjeun kalebetkeun dulur setan. Lamun mah ti jajaran Nasrani, pasti anjeun teh janten pendetana. Naon margina? Margi dawuh Rasul, margi tina sapalih sunnah kaula teh nikah. Anu harina, anu arawan ti aranjeun kabeh teh anu jomblo. Anu hina, anu pupus ti aranjeun kabeh teh anu jomblo. Kaayaan mapan, sae, tiasa mimpin, tapi henteu diangge eta kasayan teh kanggo nikah, eta harata henteu dianggo kanggo nikah, tah eta kalebetkeun kana anu hina mungguh pandangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirarukum ari pirang-pirang anu awen ti aranjeun kabeh, uzabukum eta pirang-pirang anu jomblo ti aranjeun kabeh. Ja atas dongkap fil khabari dina hadis naon arazilul amwati uzabul bashar, lafad arazilul amwati uzabul bashar. Arazilul amwati ari pirang-pirang anu hina ti pirang-pirang anu pupus, uzabul bashari eta pirang-pirang anu jomblo ti manusia. Syirarukum uzabukum ja'fil khabar, arazilul amwati uzabul bashar. Sauradina hadis nu awan, sauradina hadis nu awan teh nu jomblo, hina lamun pupus bari masih jomblo. Wa qala sareng tos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syababi, kana lafadz ya ma'syarasy syababi. Ya ma'syarasy syababi, hai golongan pirang-pirang pemuda. Man ari sahaning jalma istata'a eta narima kawasa itu man. Ieu man teh mingkum bari tetep di jajaran aranjeun kabeh. Kawasana alba'ata kana biaya nikah. Fal yatazawaj tah kedah nikah itu man. Janten jalmi anu mampu kana biaya nikah, muda keneh oge dianjurkeun nikah. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat, man ari aya hadis lafad man ari sahaning jalma kana eta buktos itu man za taulin eta anu gaduh kabeungharan, fal yatazawaj tah kedah nikah itu man. Waman sareng ari sahaning jalma istata'a eta narima kawasa itu man, kawasana alba'ata kana biaya nikah, fal yatazawaj tah kedah nikah itu man. Naon margina ari gaduh biaya jang nikah mah sakoe geura nikah, fa innahu da saestuna itu nikah, agogdu eta langkung meureumkeun itu nikah, lil basori kana paningali, wa ahsanu sareng eta langkung ngaraksa itu nikah, ngaraksa lil faraji kana faraji. Margi nalika gaduh istri anu sah, maka ketika ninggal anu herang-herang aya panglumpatan nyaeta istrinya lira. Ketika faraji henteu kiat ngaiekeun ngendalikeun syahwatna, maka aya panglumpatan nyaeta istri anu sah. Waman sareng ari sahaning jalma lam yastati' eta henteu narima kawasa itu man kana biaya nikah, fa alaihi tah eta tetep misti ka itu man bisaumi ari saum. Naon margina fa innahu da saestuna itu saum lahu pikeun itu man wijaun eta janten obat syahwat. Ai qati'un tegasna eta anu matak megatkeun itu saum li syahwati kana syahwat.
Tah upami teh mah hoyong nikah tapi teu kaduh biaya, dapan haram teh ya nyangsarakeun istri teh janten teu kenging nikah ari matak nyangsarakeun mah atos we carana supados tiasa ngrem kana eta syahwat anu memuncak teh ku cara saum. Janten saum teh eta teh cara kanggo nurunkeun kadar syahwat atanapi megatkeun kana syahwat anu liar. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam miskinun kana lafad miskinun. Miskinun eta jalmi miskin, miskinun eta jalmi miskin, miskinun eta jalmi miskin. Rajulun ari pameget laisa anu henteu aya lahu eta tetep kagungan itu rajul saha imro'atun istri. Janten pameget anu teu gaduh istri alias teu nikah padahal mah mampu, padahal mah cekap gaduh kanggo baahna tah tapi teu nikah eta dicap miskin. Dugi ka Rasul nyebatna ge 3 kali bakatingku ita laras miskin miskin miskin. Dari segi ganjaran miskin, da ganjarana henteu seueur kusabab teu nikah teh ya. Atuh dari segi zahirna oge kalebetkeun miskin teu gaduh istri mah. Qila dicarioskeun naon ya Rasulullahi lafad ya Rasulullahi. Ya Rasulullahi hai Kangjeng Rasul wa in kana sanaos buktos itu rajul teh ghaniyan eta anu beunghar itu rajul beunghar minal mali tina harta. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi wa in kana ghaniyan minal mal. Kana lafad wa in kana ghaniyan minal mal. Wa in kana sanajan buktos itu si rajul teh ghaniyan eta anu beunghar itu rajul minal mali tina harta. Janten walaupun kaya harta tapi teu diangge biaya nikah sehingga teu gaduh istri tetap we menurut pandangan Allah pandangan Rasul mah eta teh miskin. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam miskinatun 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 kana lafad miskinatun miskinatun miskinatun. Miskinatun eta istri anu miskin, miskinatun eta istri anu miskin, miskinatun eta istri anu miskin imro'atun ari istri laisa anu henteu aya laha eta tetep kagungan itu imro'ah teh saha zawjun suami. Tah sami istri oge. Upami teh istri eta teh anu disunahkeun atau dimubahkeun atau diwajibkeun nikah tapi kalahkah henteu nikah maka eta dicap miskin. Qila dicarioskeun naon ya Rasulullah lafar ya Rasulullah ya Rasulullah hai Kangjeng Rasul wa in kanat sareng sanaos buktos itu si mar'ah teh ghaniyatan eta anu beunghar itu mar'ah minal mali tina harta. Sanaos eta istri teh beunghar seueur lubak-libuk hartana nah disebut miskin keneh teu gaduh caroge mah. Qala ngadawuh Kangjeng Rasul wa in kanat ghaniyatan minal mal. Kana lafad wa in kanat ghaniyatan minal mal. Wa in kanat sanajan buktos itu imro'ah teh ghaniyatan eta anu beunghar itu imro'ah beunghar minal mali tina harta. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkana kana lafad mangkana man ari sahaning jalma kana eta buktos itu man musiron eta anu sugih itu man sugihna li ayang kiha pikeun ye nikah itu man sumalam yangkih teras teu nikah itu man falaisa tah sanes itu man mini eta tetep ti jajaran kami. Janten jalmi anu gaduh kanggo biaya nikah tapi henteu nikah-nikah tah eta teu diangkan umat Kangjeng Nabi naudzubillah. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja kana lafad idza tazawwaja di mana-mana nikah sa arajulu hiji jalmi faqadista kamala tah nyatana tos nyampurnakeun itu rajul nisfadini kana satengah agamana. Kumargi kitu falyataqi atuh kedah takwa itu rajul Allah ka Allah. Takwa na teh finisfi dina setengah agama al-baqi anu sasesana itu nisfun. Janten untuk menyempurnakan agama teh tah kapasitas anu paling besar kanggo nyampurnakeun agama teh faktor yang paling besar dominan kanggo nyampurnakeun agama teh nyaeta pertikahan. Berarti nalika nikah kantun nyampurnakeun anu satengahna deui.
Upami teh mah henteu nikah berarti eta mah tantangan kanggo nyampurnakeunna teh eta mah ageng tantanganana gitu. Perjuanganana ageng. Pami nikah mah maka perjuanganana lebih ringan untuk mencapai derajat ketakwaan ka Allah teh karena setengahna deui. Waqala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja kana lafaz man tazawwaja. Man ari sahaning jalma tazawwaja eta nikah itu man. Tingkahna ieu si eman nikah teh yuridu bari ngamaksad itu eman, bari mikahoyong itu eman, al afafa kana karaksa tina haram. Abdi manikah teh supados abdi tiasa ngajagi diri tina haram, supados henteu janten fitnah, supados angkat kamana-mana aya anu nyarengan, ngajagi diri tina haram. Fahakun tah eta hak alallahi anu tetep misti ka Allah, aunuhu ari nulungan ka itu eman. Janten dijamin bakal kenging pitulung Allah upami teh mah nikah tujuanana hoyong ngajagi diri tina paharaman. Waqala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja kana lafaz man tazawwaja. Man ari sahaning jalma tazawwaja eta nikah itu eman. Nikahna teh lillahi karana Allah. Kufia tah pasti bakal dicekapkeun itu eman. Wa wuqiya sareng tah pasti bakal diraksa itu eman. Tah ieu janji Allah, jaminan Allah. Jalmi anu nikah teu aya deui nikahna teh karana Allah. Karena seja ibadah ka Allah. Karena hayang ridho Allah, pasti ku Allah bakal dicekapkeun. Pami teh mah tina kawitna teh teu mampu bakal dimampukeun, kawitna tina teu tiasa usaha bakal dipasihan jalan tiasa usaha. Oge dijamin bakal diraksa tina rupi-rupi balai, tina rupi-rupi paharaman. Ieu jaminan Allah. Waqala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati kana hadis lafaz an-nikahu sunnati. An-nikahu ari nikah sunnati eta sunnah kaula. Kumargi kitu faman atuh ari sahaning jalma ahabba eta mika cinta itu emani ka kaula falyastanna tah kedah midamel pasunatan itu eman bisunnati kalawan sunnah kaula. Tah di dieu baginda Rasul nyaur upami nya anjeun ngangken cinta ka kaula laksanakeun sunah kaula nyaeta di antawisna pratikahan. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina riwayat sanes an-nikahu sunnati ari aya lafaz an-nikahu sunnati. An-nikahu ari nikah sunnati eta sunnah kaula. Kumargi kitu faman atuh ari sahaning jalma rogiba eta ngewa itu eman ngewa anu hukana itu pratikahan falaisa tah sanes itu eman mini eta tetep di jajaran kaula. Janten rogiba teh upami dipayuna harap jar'an berarti eta rogiba bimakna ngewa, upami dipayuna harap jarfi eta rogiba bimakna resep. Tadi dia dijelaskeun ku Rasul pami resep nikah benci kana pertikahan alim nikah wae padahal mah tos cekap nikah tos mampu nikah eta teu diangkan umat baginda Rasulullah naudzubillahi min dzalik. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu kana hadis lafaz tanakahu tanasalu. Hartosna tanakahu kedah nikah aranjeun sadaya. Tanasalu kedah silih seueurkeun turunan aranjeun sadaya. Naon margina fa ini da saestuna kaula mukasirun eta anu nyeueurkeun bikum ku sabab aranjeun sadaya. Nyeueurkeun al umama ka pirang-pirang umat yaumal qiyamati dina poe kiamah. Tah di dieu baginda Rasul miwarang tanakahu diteraskeun ku tanasalu. Ieu nuduhkeun bahwa di antawisna niat nikah teh kedah hoyong seueur turunan. Naon margina margi baginda Rasul miwarang nikah seueur turunan baginda Rasul hoyong umatna teh seueur pangseueurna tibatan umat anu sanesna. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina riwayat sanes fa ini ari aya hadis lafaz fa ini da saestuna kaula ubahi eta ngagulkeun kaula bikum ku sabab aranjeun sadaya ngagulkeun al umama ka pirang-pirang umat yaumal qiyamati di poe kiamah hatta sakopo samalah bayi kaluron. Tah
Alasanana baginda Rasul miwarang nikah, miwarang seueur turunan. Alasan dina hadis anu sanes mah karena baginda Rasul merasa bangga upami teh mah umatna seueur nyaeta hasil tina pertikahan umatna. Janten pami digabungkeun mah lafad antawis dua hadis ieu maka simpulna mah baginda Rasul miwarang ka urang sadayana supados nikah dengan tujuan di antawisna nyeurekeun turunan. Tah eta ku seueur turunan eta seueur umat Kangjeng Rasul di poe kiamah teh menjadi kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man taroka kana lafad man taroka. Man ari saning jalma taroka eta ninggalkeun itu man atazwija kana nikahkeun. Atanapi lafadna teh upami kieu mah atazawuja berarti kana nikah. Pami atazwija kana nikahkeun. Naon tah make henteu tazwij, make henteu tazawuj, makhafatal ailati karana sieun fakir. Falaisa tah sanes itu man minna eta tetep di jajaran kami. Upami teh mah aya jalmi anu tos mampu nikah, tapi alim nikah. Alasana teh sieun fakir. Sieun hartana anu kawitna seueur teh engkeun dituangan ku istrina, diangge balanja ku istrina, diangge nganapkahan palaputrana janten weh fakir. Tah kitu alasanana. Maka eta teu diangkeun umat Kangjeng Rasul. Atanapi upami teh mah ieu teh lafadna teh tazwij. Jalmi anu padahal mah mampu nikahkeun putrana. Mampu nikahkeun putrina. Tapi henteu. Naon sababna? Sabab sieun engkeun teh hartana teh diemaman ku putrana anu tos berkeluarga. Sieun hartana teh disungkeunan ku putrana anu tos berkeluarga, sieun nyungkeunan. Tah eta teu diangkeun umat Kangjeng Rasul. Zada tos nambihan Kangjeng Nabi fi riwayatin dina riwayat sanes nambihanana wayuwakilu kana lafad wayuwakilu. Wayuwakilu sareng masrahkeun saha Allahu Gusti Allah bihi ka itu man. Masrahkeun dipasrahkeun malakaini kadua malaikat yaktubani anu nyeratkeun itu malakain baina ainaihi di antara dua socana itu man taroka teh mudayyi'un kana tulisan lafad mudayyi'un minatullah. Hartosna ari ieu jalmi teh mudayyi'un eta anu noler-noler ieu jalmi. Noler-nolerana minnatallahi kana anugerah Allah. Absyir kedah sieun anjeun biqillati rizqi kalawan sakedikna rezeki. Tah dina riwayat anu sanes mah aya panambihna. Sajabiti eta jalmi anu alim nikahkeun teh karana sieun janten fakir teh sajabiti teu diangkeun umat Kangjeng Rasul oge bakal diisin-isin. Naon tah margina make bakal diisin-isin margi engke di padang mahsyar di akhirat eta jalmi bakal ditulisan ku malaikat piwarangan Allah, ditulisan antawis dua socana teh aya ciri teh aya tulisan mudayyi'un minatallah absyir biqillati rizqi. Bakal diisin-isin surbatur teh oh ieu anu noler-noler nya-nyakeun kana anugerah Allah. Tah bakal aya tulisan kitu. Waqala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man nakaha kana hadis lafad man nakaha. Man ari sahaning jalma nakaha eta nikah itu man. Nikahna teh lillahi karana Allah. Wa ankaha sareng eta nikahkeun itu man. Nikahkeunna teh lillahi karana Allah. Istahaqqo tah narima ngahak itu man wilayatallahi kana pangkat kawalian Allah. Janten di dieu jalmi anu nikah oge orang tua anu nikahkeun prayogi gaduh niat
anu sae niat karena Allah we. Maka upami niatna kitu, anu nikahna niat karena Allah, anu nikah keunana walina niat karena Allah, maka berhak mendapatkan pangkat wali Allah. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul mutaahhili kana hadis lafaz fadlul mutaahhili. Fadlul mutaahhili ari kautamianana jalmi anu berkeluarga alal azibi bari tetep ngelehkeun ka jalmi anu lalagasan anu jomblo ka fadlil mujahidi eta tetep teu benten sapertoskeun utamina jalmi anu jihad di jalan Allah alal qaidi bari tetep ngelehkeun ka jalmi anu calik saukur calik. Nah, jalmi anu berkeluarga dibandingkeun sareng jalmi anu jomblo henteu berkeluarga ta eta teh unggulna teh ibarat jalmi anu jihad fisabilillah anu berkeluarga mah, anu jomblo ibarat jalmi anu calik we nanangkeup tuur henteu gaduh padamelan anu sae bujeng-bujeng jihad. Janten utamina teh utami pisan jalmi anu berkeluarga eta disamikeun sareng jalmi anu jihad fisabilillah. Wa rakaatani sareng ari 2 rakaat minal mutaahhili anu tetep ti jalmi anu berkeluarga khairun eta langkung sae itu rakaatani minal mutaahhil minisnataini tinimang 2 wasamanina sarta 80 naonana rakaatna minal mu'tazibi anu tetep ti jalmi anu jomblo atanapi lalagasan. Tuh 2 rakaatna oge natepan 2 rakaat jalmi anu berkeluarga langkung sae tibatan 82 rakaatna jalmi anu jomblo anu duanana teh sami saena sami Fatihah na sami nyakan tenan atuh upami aya langkungna sapertoskeun anu berkeluarga mah sae Fatihahna, anu berkeluarga mah ditambih ku sunat-sunatna takan tenan kitu ieu mah upami teh mah sami dina perkawis kualitas natepana sami ngan bentena nu hiji berkeluarga anu hiji jomblo eta 2 rakaatna anu berkeluarga langkung sae tibatan 82 rakaat anu jomblo. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adunya kana lafad adunya ari dunya mataun eta perhiasan eta kesenangan wa khairu mata'iha sareng ari anu pangsaena tina kesenangan dunia al mar'atu eta istri as-solihatu anu soleh itu mar'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya kana hadis lafad ad-dunya ari dunya mataun eta perhiasan wa khairu mata'iha sareng ari anu pangsaena tina perhiasan itu dunya al mar'atu eta istri as-solihatu anu soleh itu mar'ah. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat sanes adunya ari aya lafad adunya ari dunya mataun eta perhiasan wa khairu mata'iha sareng ari anu pangsaena tina perhiasan itu dunya al mar'atu eta istri tu'ainu anu nulungan itu mar'ah nulungan zaujaha ka carogena itu mar'ah nulungan teh alal akhirati kana urusan akhirat. Atuh upami digabungkeun antawis 2 hadis eta maka tiasa kapilari bahwa mar'ah solihah istri anu solehah nyaeta istri anu tiasa nulungan carogena dina perkawis urusan akhirat sehingga eta carogena teh bakal kenging kabagjaan di dunia sareng kabagjaan di akhirat. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mastafada kana hadis lafad mastafada teu pati-pati ngalap paedah saha al mukminu jalmi anu iman ba'da taqwallahi dina saatos taqwa ka Allah
henteu ngalapaedah khairon kana anu langkung sae lahu pikeun itu mukmin min zaujatin tinimang pamajikan solihatin anu soleh itu zaujah. Janten anu paling berharga, anu paling berguna, anu tiasa diambil manfaatna dina kahirupan di alam dunia ieu hiji takwa ka Allah. Kaduana di bawah katakwaan eta gaduh istri anu solehah. Naon margina takwa ka Allah eta anu langkung utami karena inna akramakum indallahi atqakum. Eta tos jaminan Allah bahwa jami anu pamulyana mungguh Allah di mata Allah eta anu takwa. Eta tidak bisa diganggu gugat, katakwaan eta pasti nomor hiji anu tiasa dialap paedahna di alam dunia tangtos kin kacandak kauntunganana di alam akhirat. Anu kaduana istri anu solehah. Ieu sebaik-baik perkara anu tiasa diambil manfaat, anu tiasa dialap manfaat, anu tiasa dialap paedah, anu berguna kanggo seorang lelaki. Nomor kaduana istri anu solehah. Nyata anu tadi teh naon margina karena tiasa nulungan untuk mengurus urusan akhirat, menghasilkan kana kabagjaan di akhirat. In amaro dilajengkeun di dieu ciri-cirina istri anu solehah. In amaro lamun marentah itu mukmin ha ka itu zaujah solihah atau taat itu zaujah solihah hu ka itu mukmin wa in nazara sareng lamun ningali itu mukmin ilaiha ka itu zaujah solihah asarat tah ngabingahkeun itu zaujah solihah hu ka itu mukmin wa in aqsama sareng lamun mah sumpah itu mukmin alaiha bari tetep madarat ka itu zaujah solihah abarat tah nyaekeun itu zaujah solihah hu ka itu mukmin wa in ghaba sareng lamun mah ngiles teu aya itu mukmin anha ti itu zaujah solihah hafidat tah ngajaga itu zaujah solihah hu ka itu mukmin ngajaga na teh fi nafsiha bari tetep dina dirina itu zaujah solihah wa malihi sareng dina hartana itu mukmin. Kriteria sifatan istri anu solehah teh hiji upami dipiwarang ngagugu kecuali dipiwarang maksiat margi la ta'ata lima siatil khaliq sanes maksiat mah digugu we. Kaduana nembe ditinggal oge langsung bingah kuningalna hungkul oge tos bingah caroge teh naon margina nya mungkin dina penampilan ningalikeun kana roman anu sae, ningalikeun kana penampilan anu sae, dangdos anu menarik, lajeng bahasa anu sae. Wa in aqsama 'alaiha abarathu. Nomor katilu sifatan istri anu solehah teh upami carogena sumpah tah nyaekeun eta istri ka eta caroge. Disaurkeun dina kitab Mirqatul Mafatih maksadna wa in aqsama 'alaiha teh fi amrin hiya takrahu dina urusan anu mana eta istri teh hiya takrahu fi lahu wa tarkahu wa huwa yuriduhu. Janten wa in aqsama 'alaiha teh caroge sumpah
anu mana sumpahna salaresna ngarugikeun, ngecewakeun ka istrina, fi amrin hiya taqrahu fi'lahu wa tarkahu wa huwa yuriduhu, dina urusan anu eta istri teh salaresna mah teresep kana midamel sareng ngantunkeunna teh teresep kana eta perkara teh, nanging caroge nama hoyongeun, tah sehingga bersumpah. Kumaha tah istri anu solehah? Abarathu ai ja'alathu baron au kismahu mabruron. Eta istri menyikapi kahoyong carogena walaupun tidak disukai ku eta istri, ja'alathu baron, eta istri ngajantenkeun carogena teh janten jalmi anu sae, tegasna mah anu ngalaksanakeun kana sumpahna, walaupun sumpah eta teh salaresna mengecewakan istrina. Au kismahu mabururon, atanapi eta istri teh ngajantenkeun sumpahna caroge teh anu disaekeun, tegasna mah dilaksanakeun. Janten inti nama wa in aqsama 'alaiha abarathu, nomor katilu sifatan istri anu solehah teh nyaeta istri anu gaduh sikap asal suami senang tidak apa-apa, asal suami bahagia tidak apa-apa, tahrupina kitu. Wa in goba anha hafidathu fi nafsiha wa malihi. Nomor kaopatna istri anu solehah teh di mana-mana carogena henteu aya, eta istri tiasa ngajagi dirina, henteu milarikeun, henteu menampakkan diri ka pameget anu sanes, henteu dugi ka menarik perhatian pameget anu sanes. Oge ngajagi harta carogena, henteu ditasorupkeun tanpa sepengetahuan carogena. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man tazawwaja, kana hadis lafad man tazawwaja, man ari sahaning pameget, tazawwaja eta nikah itu man, imro'atan kahiji istri, nikahna teh li izziha, karena kamuliaanana itu imro'ah, lam yazid tah moal nambihan hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah illa zullan, angin kana kahinaan. Tah ieu kanggo pameget ketika menikah maka luruskan niat. Saur dina ieu hadis teu kenging ninggal kamuliaanana istri, karena ieu istrina teh calon istrina teh pejabat, karena calon istrina teh orang terpandang, eta anu janten pilihana teh milihna teh karena eta, maka Allah moal ngamuliakeun, justru bakal masihan kahinaan. Waman sareng ari sahaning pameget, tazawwaja eta nikah itu manha ka itu mar'ah, nikahna teh limaliha karena hartana itu mar'ah, lam yazid tah moal nambihan hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah illa faqaran, angin kana kafakiran. Kaduana ningalina suami ka istrina pameget kersa nikah ka istri, kadua karena ningali hartana, lah teu kenging kitu. Naon margina? Margi sanes janten kacana kaya, tapi justru Allah bakal nambihan ka eta pameget teh justru janten tambih fakir. Waman sareng ari sahaning pameget,
Tazawwaja eta nikah itu manha ka itu mar'ah, nikahna teh li husniha karena kagelisanana itu mar'ah. Lam yazid tah tah moal nambihan hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah illa dana atan angin kana kerendahan. Nomor katilu pameget teh nikah ka istri teh karena ningali kagelisanana teu kayak gitu. Non margina margi di dieu tos diancam ya di nanti di pasien peringatan ku Rasul upami karena ningali kagelisanana maka eta pameget moal janten kasep, justru Allah bakal nambihan kana karendahanana eta pameget di mata Allah di mata istrina. Waman sareng ari sahaning pameget tazawaja eta nikah itu eman imro'atan kahiji istri lam yurid bari henteu ngamaksud bari henteu pati-pati ngamaksud itu eman biha kana nikah ka itu imro'ah illa ayagudo angin kana yen supados tiasa nungkulkeun itu man basarahu kana paningalina itu man wayuh sina sareng kana yen supados tiasa ngaraksa itu man farajahu kana farajina itu man au yasila atanapi kana yen supados tiasa nepangkeun itu man rahimahu kana babarayaana itu man barokah tah pasti bakal maparin keberkahan saha Allahu Gusti Allah lahu manfaat pikeun itu man maparin keberkahan teh fiha di itu mar'ah wa barokah sareng tah pasti bakal maparin keberkahan Allah laha manfaat pikeun itu imro'ah fihi di itu man. Tah aya deui ieu mah pameget teh nikah ka hiji istri anu janten tujuanna sanes ninggal perpandangna, sanes ninggal hartana, sanes ninggal kana kagelisanana. Tapi teu aya sanes Gusti abdi teh bade nikah supados abdi tiasa nungkulkeun kana paningali abdi henteu tunggala tingali kanu haram ditingali dagaduh anu halal ditingali supados abdi tiasa ngaraksa faraji abdi teu hoyong dilebetkeun ka mana wae dagaduh lawang anu halal dilebetan oge supados abdi teh tiasa seueur keluarga tiasa seueur baraya janten seueur itu seueur waragi tah upami tujuanana kitu maka sakumaha anu ku urang didoakeun ka panganten barakallahu laka wa baraka alaika tah eta teh bakal tercapai Allah bakal maparin kaberkahan istrina bakal barokah kanggo carogena bakal barokah kanggo istrina wal amatu sareng ari amat khirmau anu rawing cepilna itu amat saudau tur anu hideung kulitna itu amat zatu dinin tur anu gaduh agami anu kiat afdalu eta langkung utami itu amat khirmah sauda zatudin tinimang salian itu amat arupina di dieu nekankeunana baginda Rasul kana zatudinin kana agamina sawios rupina kumaha sawios kulitna henteu sesuai harapan sawios hartana teu sesuai harapan sawios status sosialna teu sesuai harapan tapi pentingkeun agamina anu sesuai harapan anu diinginkan ku urang nyaeta agamina
kiat. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkana kana hadis lafad mangkana. Man ari sahaning jalma kana eta buktos lahu eta tetep kagungan itu man saha waladun putra. Wa ingdahu bari eta tetep disandingeun itu man teh ma ari perkara barang yuzawiju anu buat nikahkeun itu man hu ka itu walad bihi ku ngangge itu emak. Walam yuzawij bari henteu nikahkeun itu man hu ka itu walad bihi ku ngangge itu emak. Walam yuzawij sareng henteu nikahkeun itu man hu ka itu walad. Wazana sareng we zina. Wazana sareng zina itu si walad. Fa innal isma tah saestuna doraka bainahuma eta tetep di antarana itu man sareng walad. Janten upami teh mah gaduh putra tos kitu tepang sareng jodona gaduh kanggo nikahkeunana teu kenging lebar ngabiayaan pernikahanana margi upami teh mah gaduh putra tos tepang sareng jodona tos kitu ibu ramana teh henteu nikahkeun karena faktor teu gaduh kanggo biayana bade nikahkeun teh. Tah eta nu janten alasana teh teu gaduh kanggo biayana padahal mah gaduh. Da henteu kedah mewah-mewah. Kumaha tah tungtungna karena eta putra teh atos hoyong nikah janten we zina. Maka dosa kanggo putra karena ngalakukeun oge dosa kanggo sepuh karena henteu ngadukung kana niat saena kamari kalakah sami sareng ngadukung kana ngalakukeun zina. Janten sabab eta murangkalih ngalakukeun zina. Au kama qala atawa bari tetep teu benten sapertoskeun perkara hadis qala anu tos ngadawuhkeun Kangjeng Nabi kana emak. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tungkahu kana hadis lafad tungkahu. Tungkahu ditikah saha almar'atu istri li arba'in karena 4 perkara. Maliha hiji karena hartana itu mar'ah. Wa hasabiha sareng kadua karena turunanana itu mar'ah. Wa jamaliha sareng katilu karena kageulisanana itu mar'ah. Wa diniha sareng kaopat karena agama na itu mar'ah. Janten istri faktor pameget menikahi seorang wanita teh karena beberapa faktor. Aya ningali teh karena ninggal hartana, kadua karena ninggal status sosialna, turunanana, katilu karena ninggal kageulisanana, kaopat aya oge karena ninggal agamina. Tah tina 4 faktor ieu mana anu kedah diturut fa'alaika tah kedah ngamistikeun anjeun bizati dini kana nikah ka istri anu gaduh agami. Janten utamikeun ningalina agamina. Maka di mana-mana ningali kana agami tarabbat tah pasti subur ku rezeki naon yadaka 2 panangan anjeun. Upami teh mah ninggalna kana agama maka harta bakal didapat, kebahagiaan bakal didapat. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man aroda kana hadis lafad man aroda man ari sahaning jalma pameget aroda eta mikahoyong itu man ayal ko kana yen tiasa nepangan itu man nepangan Allah ka Gusti Allah tingkah nepangan Allah na alias pupusna teh tohiron bari anu suci mutahharon tur bari anu disucikeun fal yatazawwaj
tah kedah nikah itu man al-harairo kapirang-pirang istri anu merdeka. Janten di dieu pilihan, kedah di dieu teh sanes maksudna kewajiban tapi pilihan, prioritas, pilihan utama. Pamitea mah hoyong uih ka Allah teh, pupus ka Allah teh kaayaan suci. Tadi dia mah suci berarti ia berusaha nyalirana untuk mencapai kana derajat suci ku cara nebihan kana pahraman sauihna ngalaksanakeun kana parentahan. Mutahharon tur bari anu disucikeun. Tah margi nalika urang berusaha nebihan kana maksiat sok aya we anu teu ngahaja dilakukeun. Nalika urang berusaha nebihan kana dosa sok aya we dosa anu henteu karaos. Maka nebihan dosa anu tiasana eta berarti dugi kana derajat thahir. Henteu tiasa nebihan kana dosa anu teu karaosna, anu teu kahajana, anu henteu kauningana eta teh dosa, disangkana sanes padahal mah eta teh dosa, maka ieu aya harapan mutahharon disucikeun ku Allah. Kumaha tah carana? Carana prioritaskeun upami nikah teh pilih istri anu merdeka. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun kana hadis lafad arbaun. Arbaun ari 4 rupi min sa'adatil mar'i eta tetep tina sapalihna kabagjaan hiji jalmi. Naon anu 4 anu janten kabagjaan hiji jalmi teh? Antakuna nyaeta kahiji yen buktos saha zaujatuhu istrina itu mar'un sholihatan eta anu soleh itu zaujah. Wa sareng kadua yen buktos saha auladuhu palaputrana itu mar'un abroron eta pirang-pirang jalmi anu bakti itu aulad. Wa sareng katilu yen buktos saha khulafauhu pirang-pirang jalmi anu nyampuran ka itu mar'un solihina eta anu saroleh itu khulafa. Wa ayyakuna sareng kaopat yen bukti naon rizquhu rizkina itu mar'un fi baladihi eta tetep aya di nagarana itu mar'un. Tah di dieu rupina baginda Rasul masihan resep tips upami teh mah hoyong bagja, maka nu 4 ieu cumponan insyaallah bagja. Hiji pilarian pi istrieun teh atana pi nikah teh ka istri anu solehah. Kaduana palaputra sing tiasa ngadidikna dugi ka janten palaputra anu berbakti ka orang tua. Katiluna pergaulan, pilarian, pergaulan, pertemanan, persahabatan sareng jalmi-jalmi anu soleh. Kaopatna kasab usahakeun mah tekedah tebih-tebih angkat kaluar daerah, kaluar kota, kaluar negeri. Pilarian kasab mencari nafkah, mencari rizki di negara nyalira, di daerah nyalira, maka insya Allah bakal bagja pami nu 4 ieu kacumponan. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i ummati kana hadis lafad khairun nisa'i ummati. Khairun nisa'i ummati ari anu pangsaena ti pirang-pirang istri umat kaula. Asbahuhunna eta anu pangmoncorongna ti itu nisa, atau nepi pangmencrangna ti itu nisa, alias panggelisna ti itu nisa, nawanana wajahan-wajahna. Wa aqalluhunna sareng eta anu pangsakedikna itu nisa, nawanana mahron mas nikahna. Ieu wauna wau atap mutlaqul jam'i makna musahabah. Janten suruh Kangjeng Rasul umat kaula
istri anu pangsaena teh ti umat kaula anu wajahna panggeulisna tapi nyungkeun mas nikah mah pangsakedikna. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju kana lafad tazawwaju kedah nikah aranjeun pameget, alwaduda ka istri anu banget nyaahan, alwaluda tur anu banget randai. Di dieu baginda Rasul miwarang milarian pi istrieun teh anu nyaah, anu bogoh nyaah tur randai. Tiasa terang randaina kumaha? Tiasa terangna teh ku ningali kulawargina. Ieu mah ti keluargana oge seueur putrana, ramakna oge ibuna oge seueur putrana, berarti eta calon istri teh tiasa diduga kuat sami bakal seueur putrana. Naon margina kedah anu banget bogoheun, nyaaheun, tur bakal nyeureurkeun putra. Fa inni da saestuna kaula mukasirun eta anu bersaing ngadu seueur bikum kusabab aranjeun sadaya. Mukasiruna teh al anbiya ka para nabi yaumal qiyamati dina poe kiamah. Nalika engkeun di poe kiamah dikumpulkeun di padang mahsyar, ieu umatna Kangjeng Nabi mah sakieu, ieu umatna Kangjeng Nabi Adam mah sakieu, umatna Nabi Nuh mah sakieu. Sadayana umat digolongkeun menurut golongan para nabina. Maka baginda Rasul mika hoyong pisan upami umatna teh termasuk umat anu seueur pisan jumlahna. Tah kumaha carana? Tangtosna ge umatna seueur putrana. Kumargi kitu kupados umatna seueur putra berarti nikah kedah ka anu banget nyaah atanapi bogoh. Margi upami teh mah nikahna kanu henteu bogoh nya atuh bakal gampil pegatna. Upami teh mah putus henteu aya pertikahan atuh tetebihkeun kana gaduh putra. Wa qala sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zaid bin Sabitin ka Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, hal tazawwajta kana lafad hal tazawwajta, hal tazawwajta nah tos nikah anjeun ya Zaid hai Zaid. Faqala teras weh ngucap itu Zaid la kana la, ka la kana lafad la henteu acan nikah abdi mah. Faqala teras weh ngadawuh Kangjeng Nabi lahu ka itu Zaid, tazawwaj kana lafad tazawwaj kedah nikah anjeun, tastaifa pami anjeun nikah, tastaifa tah pasti bakal karaksa anjeun, mu'aifatika sarta karaksana anjeun. Tah saur baginda Rasul nikah atuh supados anjeun langkung karaksa. Ayeuna oge nya anjeun teh tos ifah, tos tiasa ngajagi diri tina paharaman. Nanging upami ditambihan ku nikah mah bakal karaksa pisan, bakal terhindar pisan tina paharaman teh. Wala tazawwajanna sareng ulah nikah saestuna anjeun khamsan kalima istri. Tapi di dieu baginda Rasul miwarang nikah karena jaminanana tastaifa ma'iffatika, tapi kade teu kenging milih nu lima ieu. Faqala teras weh ngadawuh itu Zaid, man hunna ya Rasulullah, kana lafad man hunna ya Rasulullah, man eta saha hunna ari itu khamsan teh ya Rasulullah hai Kangjeng Rasul. Faqala teras ngadawuh Kangjeng Rasul, asyahbaratu kana lafad asyahbaratu, ari itu khamsun, asyahbaratu eta kahiji syahbaroh, walah baratu sareng eta kadua lahbaroh, wanah baratu sareng eta katilu nahbaroh, wal handaratu sareng eta kaopat handaroh, walafutu sareng eta kalima lafut.